Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring seja neraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ke 111 karya Kang Rompis kalayan editingna Neng Hera Renata nya. Alhamdulillah ya Kang Rompis luar biasa dina berimajinasi dina ngarang karya dongengna dugikeun ka urang kacanak larutnya dina ieu lalakon teh. Mudah-mudahan ku alpukahna karya Kang Rompis anu ngahibur ka urang sadayana sing ngajantenkeun ladang amal kanggo anjeunna dipanjangkeun yuswana disehatkeun dijembarkeun rizkina nya. Da eta da urang mah geuningan ujaman kiwari mah ngadongeng teh ngan sabatas dongeng malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan teu sapertos kapungkur nilai ekonomina teh aya ai kapungkur mah ieu mah urang niatan we sejak ngamumule seni budaya basa Sunda khususna dina widang dongeng Sunda nu kaduana sejak ngahibur ka palawargi sadayana sakedik anu ngaririm video nu nga-WA ka simkuring teh nya Kang ieu sepuh nararoskeun sing horeng seueur cenanya anu nuju dipaparinan ujian mangrupa panyawat salaletruk direncangan ku dongeng Sunda cenah meni asa kahibur pisan Kang nuju teu damang cenah sakali dihatur nuhun tara sepuh-sepuh anu parensiun nya. Pokokna mah alhamdulillah mugi sing janten ladang amal doakeun oge simkuring anu ngadongengna sing sehat gitu. Taya kajabi ieu hoyong manjangkeun silaturahmi dina dongeng teh. Sanes milari kauntungan dunia nya. Mudah-mudahan wasilah dongeng teh sing nambah-nambah wargi ngahijikeun hate teras oge ngelingan ka diri urang. Geuningan waktu teh nyerelekna teh sakilat sakojengkang asa cikene urang teh. Budak leutik da baheula teh sok mararanco dina dongeng teh keur barudak ayeuna urang geus arincuan baheula mah ngariung ngupingkeun dongeng depan kabawakeun ku kolot-kolot urang nya anu kiwari tos teu aya di kieuna tos angkat ti payun wa inna insyaallahu bikum lahikun anu saestuna urang sadayana teh bakal saenggalna nyusul ka sepuh-sepuh. Mudah-mudahan ku wasilahna dongeng sing ngajantenkeun lungsurna kasadaran urang sadayana nya dina ngalalakon dina ieu kahirupan alam dunia anu ngan sakedah. Da kitu palawargi sadayana. Oge sateuacanna dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula YouTube Kisah Tanah Sundana supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun. Laksa ketika bingahan atau mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai ditepas bari ningalikeun tatangga nu ngaliwat nu bohay. Oge di padamelanana di tempat konveksina bari ngajahit motong ngobrasna, bari ngancingna di tempat cukur, di pasar, di pabrik, di kantor, di sakola. Pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi urang anu ngumbara oge bubuara kaluar daerah Sunda nya kumargi ngengengkeun jodona urang luar anu ngumbara kuli ka luar negeri nya milari kasab. Masyaallah direncangan ku dongeng teh janten heueuh ngubaran rasa kasono ka lemur urang teh tak kitu nya. Sareng saumping hatur nuhun Kang Iwan
sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng anu dicanakeun ku sim kuring teras hoyong ngapresiasi hoyong nyawer tak tiasa kena nomor dana nya atana pira kening tong ageng-ageng 2000 we atuh nuhun Kang Yadi masyaallah oge nu sanesna nya supados tenyang kolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon nu geulis di Pasir Ipis bagian ka 111 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Prabu Kuncala pokbae ngawakca bari panona muncereng kasudira wangsit bihari natrat ngagurat kahuru negara ngari runtukna ngaing si Kuncala narah tumarima wang gelang wal sadrah sumerah sudira bito tama lalanang jagat najan perlaya taya bayana guda papat jampe pae samat inung bapa memeh palastra didaguan kungaing di Tegalan Jalupang les jirim Prabu Kuncala geus ngaleungit tidinya pon kitu deui sudira gancang ngawatek pangawasana nuturkeun ka Prabu Kuncala ari Tegalan Jalupang nyaeta hiji tegalan anu aya di nagara Maringga sarta tempatna tepati jauh ti karaton eta nagara. Tegalan Jalupang satungtung deuleu ukur Tegalan Jukut taya tutuwuhan sejena teka ciri aya rungkunukna pasir sumawana aya jungiringna gunung es tuning datar taya hahalang panenjo awas kasaban madhab. Jelegedeg jirim Prabu Kuncala jeung sudira geus araya didinya tetata pasini deui Prabu Kuncala langsung ngarontok ka sudira leungeuna anu rangoa sarta gedena nanding catang kalapate nyuruh tarik rek ngaranggem awak sudira puguh bae sudira tangka ngaranyu teu boga panyangka lamun Prabu Kuncala ngabongohan nyerang ka dirina. Samemeh leungeun Prabu Kuncala bisa ngaranggem awak sudira jinisna geus ngaleungit manten jebrot gado Prabu Kuncala dipeupeuh ku sudira tapi jinisna teu kerel-kerel. Latunggulan teh badis bikang usapan jaluna sudira tukarasa sing sirumun acan euy. Pokna Prabu Kuncala ngagak-gak seuri. Dasar Prabu Kacing Calang bedul sia. Aya kapatutna tarung teh ngabongohan. Abong tangtungan duru weksa. Beungeut goreng dodonges badis caringin rungkad sia. Didudu pamajikanana aing mah bet daek dikawin ku buta bau hanyir. Pokna sudira ngahaja ngahina ka Prabu Kuncala. Eta si kurang ajar. Tangka bebeakan kitu ngahina ka aing. Montong mamawa kana wujud deuleun. Goreng soteh cuk sia sabab teu sabangsa. Tapi lamun cuk sabangsana deui mah cantang tu goreng sia. Urusan galungan mah kari papukut silih ala nyawa.
Teu kudu mamawa kana urusan wujud segala rupa goblok. Sugan mah rasa maneh boga rupa kasep jeung gandang ngabangus teh padu engap bulok teh. Kitu pok-pokanana Prabu Kuncala kacida amekna ka Sudira. Lah teu kudu amek ari rumah samah goreng sopak. Bari nage aing mah lain ngahina tapi ngajendrekeun kayaan diri anjeun anu sabenerna. Temal Sudira bari seuring ngece. Monggo sia Sudira, ayeuna keneh dipodaran ku aing haram jadah. Ceuk Prabu Kuncala nafsuna mingkin ngagugudug ka Sudira. Jurung kuno suku katuhu Prabu Kuncala teh ngajungjung dampal sukuna anu meber nanding tampian teh nyurubuk meh teu katuturkeun ku panenjo rek nimrig awak Sudira. Sudira teu ngejat, dua leungeunna ngaculang nadah dampal sukuna Prabu Kuncala. Hiu du bret blesak marengan dampal suku Prabu Kuncala katada, awak Sudira ngablesek kana jero taneuh. Prabu Kuncala ngabijilkeun sakabeh tanagana, urat beheungna tangkara ranteng. Blesek, blesek, awak Sudira mingkin ngadedet kana lemah, aya kana sacangkengna. Sudira jeung Prabu Kuncala adu regeng ngadu tanaga, sarua bedasna, tetela pangawasa Sudira bisa mapakan kana kasakten Prabu Kuncala. Prabu Kuncala ngejatkeun dampal sukuna, blesur. Dampal suku Prabu Kuncala ngablesur deui, leuwih tarik tibatan tadi. Sudira rikat mariuskeun awakna kabeh kenca nepi ka dengklang meh antel kana lemah. Dampal suku Prabu Kuncala mileupas nenjrag kana lemah. Hiu cedak duar. Lemah tangka mancaura ngacomantara, tapakna ngadlewo jerona keranan. Kurohakana tanaga Prabu Kuncala, awak Sudira tangka ngajaul kaluhur. Jedak! Sirah Sudira ngagadil kana lebah palangkakan Prabu Kuncala, meneran pisan kana jimatna Prabu Kuncala, anu gedena sagede awi gombong. Prabu Kuncala tangka ngowong badis kiri katimbul batu. Aduh, jimat aing aduh, tobat. Aduh, jimat aing asa sumbung aduh. Ceuk Prabu Kuncala, awakna tangka ngoyongkong awahing ku nyeri. Dua leungeun Prabu Kuncala gancang nungkup kena pelebah palangka kanana, beungeut Prabu Kuncala nepi ka nyengir nahan kaseueul anu nyelek kana angeunna. Prabu Kuncala abrug-abrugan kawas munding edan ka asupan gaang, panona burial buncelik bari ti pepereket nyekelan jimatna. Sudira ngawatek pangawasana. Bre pedang anten geus aya dina leungeunna, dina gerakan anu kacida gancangna, Sudira narajang ka Prabu Kuncala. Hiak kurilap hiu ceburon. Pedang anten nigas kana beheung Prabu Kuncala, pedang anten kalahkah ngampul badis ngade karet. Nyata pisan lamun awak Prabu Kuncala teh wedug teu neura ku pakarang. Jadah teh teteh awak si Prabu Kacing Calang teh kacida wedugna. Lamun kieu carana mah aing kudu make pangawasa sejena. Kitu pokna Sudira panona muncereng ka Prabu Kuncala anu keur kukuliatan nahan ka nyeri. Sudira ngawatek pangawasana. Gelebug dumadakan aya angin puyuh ngagelebug, sorana ngagerung handaruan.
angin puyuh kumulung muterna tarikna keranan badi sirit batara. Hiu angin puyuh ngungkung awak Prabu Kuncala. Lord, Lord, awak Prabu Kuncala nu harlung jangkung teh lalaunan ngajungjung kabawa ku angin puyuh. Sakira 5 meter luhurna tina lemah, awak Prabu Kuncala ngagubrak deui kana taneuh. Nyata pisan pangawasana Prabu Kuncala ka cidaluhungna teu bisa kasapu ku angin puyuh. Dasar haram jadah, aing keur nandangan ka nyeri kadon di bongohan di tibanan pangawasa. Sudira, dikirana aing bolon otot leho, ukur gablek pangawasa sauteud. Heh, Sudira, kangaranan lalaki lanang jagat, samangsa tarung tarang ngalakana jimat pusaka dulun. Dari sia kadon ngagadil kana palangkakan aing. Lamun aing bajirna sia rek tanggung jawab ha. Kitu ceuk Prabu Kuncala panuna molotot ka Sudira. Kangaranan wangsa siluman geus tangtu ka cidalicik cilimitna hayang menang sorangan kajeun teuing batur karoroncodan oge. Sudira pok bae nyarita. Dasar bangsa siluman mah teu gablek kekenyos hayang ngeunah sorangan. Prabu Kacing Calang, kangaranan ijen geus tangtu sagala cara dilakonan sangkan meunang. Piraku onaman aya gelut kudu ngagugu kana kahayang musuhna. Geus, tong loba ngahyung badis bangbara. Ayeuna mah geura petakeun sakabeh pangawasa sia Prabu Kacing Calang. Dasar manusia akanun ririwah. Kacida cucungana kang aing teh ha. Hau, aing moal micunan waktu deui. Sia ayeuna keneh rek dianturkeun ka akhirat. Pokna Prabu Kuncala amarahna meh teu kawadahan. Prabu Kuncala boga niat rek metakeun pangawasa andelanana. Salila ieu wangsa lelemut hiji ge teu mampu pikeun ngabendeng eta ageman. Ari ngaran eta pangawasa nyaeta Peurah Paragan, najan dihalangan ku naon bae oge, pangawasa Peurah Paragan anger bae bakal keuna ka musuhna. Gibeg Prabu Kuncala ngakibegkeun awakna. Jangele jirim Prabu Kuncala geus robah, mata kukurayeun anu nenjo. Tisamet bujal kaluhur tangtungan duruweksa, tapi ti palebah bujal kahandap wujudna orai ngalempai panjang, sisitan warna koneng atra harerang sarta kadenge disada bating girisi. Samangsa ningali tangtungan Prabu Kuncala anu pikagilaeun, sakedapan mah Sudira ukur colohok. Awakna ngabirigidig ngarasa gila jeung ginggiapeun. Pok bae Prabu Kuncala ngawakca. Sadam araning baraja, sakunang araning geni, sakomo anjeun mah geus minculak Sudira. Umawani ngahina kawang sangaing, puput kasaput kumangsa, waktuna sira jaling pati. Kuda tadah pangawasa aing Sudira. Awak Prabu Kuncala ngaleor bari ngajurung gunung, letah Prabu Kuncala lel-lelan, matana anu ceer beureum teh ngageburu hurung. Wus, dibarengan ku sorang ngaheos, tina sungut Prabu Kuncala kaluar Peurah Paragan, eta peurah teh warnana beureum geuneuk, kaangse bau hangru tangka mabek. Sudira gancang ngawatek pangawasana nyaeta elmu sisit weling, awak sarta beungeut Sudira ngadadak sisitan badis orai. Wer, wer, celegur.
Padenge sorang ajelegur samangsa pangawasa perah paragan kena kana awak Sudira, haseup ngelun ngungkung awak Sudira, bau hanyir tangka ngawun-ngawun. Sudira ngipaskeun leungeuna, haseup anu ngungkung awakna ngadadak leungit. Gebeg Prabu Kuncala ngaranjug, panona bunceli ka Sudira, kawas cangcaya kana panenjona, sabab ningali awak Sudira bleger kene. Umbaing timang salah huta, kakarek ayeuna purah paragan bisa kabendeng. Nasah sia teh anu sabenerna Sudira, cek Prabu Kuncala, hatena mimiti seber. Sudira teu nembalan, inyana ukur muncereng ka Prabu Kuncala, bari pancek dina kuda-kudana. Prabu Kuncala nyidik-nyidik kana tangtungan Sudira anu awakna sisitan badi sato oray. Prabu Kuncala ngaranjug deui, panona mingkin bunceli ka Sudira. Jatining rasa wangsa lelembut, celik putih katresnaning kawangsa manusa. Tetela pisan si Sudira teh geus ngagem pangawasa sisit weling. Hiji pangawasa anu kacidali nuhungna, meh taya nu bisa mapakanana. Paingan si Sudira bisa ngajora galam kasirumanan. Jauh pisan tina panyangka diri aing. Lamun aya wangsa manusia anu miboga ageman sisit weling. Lamun dituluykeun tarung, aing sorangan anu bakal batuk deh. Aduh. Lamun dituluykeun tarung, aing sorangan bakal kasoran. Katitih pangarti pikeun diri aing mah pacaduan, kajeun ku jalan sarakal, tu paduli sangkan aing digjaya. Kitu gerendengna Prabu Kuncala geus bisa neguh kana pangawasana Sudira. Prabu Kuncala apal, lamun pangawasa sisit wuling moal bisa kabendeng ku elmuna, anu antuk nama Prabu Kuncala boga karep rek make jalan sarakal, kangaranan wangsa lelembut, moal teuing daek ngaku eleh lamun geus kateter jajaten, geus tangtu bakal nengan cara sejena sangkan bisa unggul. Prabu Kuncala rek ngagunakeun hiji pangawasa, eta pangawasa kacida dipahingna dipake ku wangsa lelembut. Ari eta pangawasa ngaranna Ratuning Sidola, hiji racun anu kacida matihna di alam kasilumanan, lantaran lamun kena ka wangsa lelembut bakal ajur jadi lebu, lamun kena ka bangsa manusia sapada hari ta awakna ukur ngari tulang talengna. Kuhal eta pisan pangawasa Ratuning Sidola cadu pikeun digunakeun di alam lelembut. Tong boroning mah digunakeun mun seug teh mah aya wangsa siluman anu katohian miboga eta pangawasa, geus tangtu bakal pada nyerek ku sabangsana. Tapi Prabu Kuncala geus kaancikan sifat iblis, moal teuing mikiran pibalukareunana. Prabu Kuncala ngakibegkeun deui awakna. Tangtunganana balik deui kawas mimiti. Prabu Kuncala niup dampaleungeuna, breh dina dampaleungeuna geus aya endong leutik warna hideung. Eta endong gancang dicokot ku Prabu Kuncala terus bae di udar talina. Endong leutik gancang dikebutkeun ku Prabu Kuncala ka palebah Sudira. Wus! Aya haseup koneng kaluar tina jero endong, haseup koneng ngadius tarik alabatan mimis, laju ngagulung ngungkung awak Sudira. Hanjakal Sudira teu kaburu ngejat, marengan haseup koneng ngungkung Sudira, awakna ngadadak leuleus daya tangan pangawasa, ambekanana ngahanju, ti korona asa meleg badis kabeureuyan. Leng.
Sirah Sudira karasa ngubeng, tetenyoan ranyai kararoneng, awak Sudira anu sisi tantang kageuneuk, mingkin lila jadi hideung kawas kabeuleum. Antuk nama Sudira ngarumpuyuk teu walakaya ku pangawasa Ratu Ningsidola, sakujur awakna tutung geus teu mangrupa deui tangtungan Sudira. Samangsa Prabu Kuncala rek nibankeun deui pangawasana, dumadakan aya cahaya kilang gumilang di luhur langit, eta cahaya ngablesat nanding kilat nyirorot nojo ka Prabu Kuncala. Wus! Kadenge soranga jelegur samangsa cahaya gilang gumilang keuna kana awak Prabu Kuncala. Aduh, tobat! Prabu Kuncala ngagero harusna keranan, awakna ngajengkang ka tukang. Samemeh Prabu Kuncala bisa hojah, aya cahaya koneng nyacas nojo kana awak Prabu Kuncala. Wus! Bret! Cahaya koneng salin jinis jadi tali rami ngabakutet awak Prabu Kuncala. Eta pisan anu disebut tali rami songket emas bogana Ratu Saeba, tetela anu nibankeun pangawasa ka Prabu Kuncala deh tayalian lintang ti Ratu Agung nyaeta Ratu Saeba. Ratu Saeba geus ngabedega di hareupeun Prabu Kuncala. Dina leungeun katuhu Ratu Saeba aya Cameti Candra Kirana, Prabu Kuncala teu bisa meta lantaran awakna dibakutet ku tali rami songket emas. Siluman bangsat, kumaha wani sia ngagunakeun Ratu Ningsidola? Geus taya pangampura deui, sok sanajan sia ceurik lolongseran bijilan getih. Ngaran sia sorangan bakal ilang musnah katut sakabeh pangeusina. Bungan talajak sia geus kumaha wani ngarempak aturan wangsa lelembut. Kitu ceuk Ratu Saeba, panona ngageburu hurung awahing ku amek ka Prabu Kuncala. Hiuk jelebet, jelebet. Cameti Candra Kirana pating jelebet ngahanca awak Prabu Kuncala. Aduh! Ampun Ratu Agung, jisim abdina da ampun. Tobat, tobat Ratu Agung, ampun. Kitu ceuk Prabu Kuncala bari gegerungan nahan ka nyeri, awak Prabu Kuncala raca tapak Cameti Candra Kirana. Kadong dora geus tutung lawang sigotaka deuleun, geus taya omer deui. Kapan sia geus apal Kuncala? Lamun aya wangsa lelemut anu miboga pangawasa Ratu Ningsidola, geus tangtu bakal ditibanan hukuman pati. Sok komo sia teh pangagung nagara, tapi kumaha wani ngagunakeun eta pangawasa? Geus moal aya hampura deui Kuncala. Sakabeh pangeusi nagara sia bakal dikunculungkeun ka kawah Talaga Getih. Pon kitu di nagara sia bakal diajur leburkeun ukur ngariruruntukna. Bungan sia kumaha wani ngarempak kana aturan anu geus ditetepkeun ku sakabeh wangsa lelembut. Sia teu daek narima lamun aya manusa anu leuwih punjul pangartina tibatan sia. Kitu pok-pokanana Ratu Saeba geus moal bisa ngahampura deui ka Prabu Kuncala. Leuwihna ti eta nagara Maringga katut sakabeh panggeusina bakal ilang musnah. Ratu Saeba mencutkeun deui Cameti Candra Kirana kana awak Prabu Kuncala, kadenge kociakna Prabu Kuncala matak baluas. Najan Prabu Kuncala ampun-ampunan, kociak dengek menta pangampura ka Ratu Saeba, hanjakal hukuman geus diputuskeun, moal bisa dioget-oget deui sabab ratu moal ngahukum lintang ti talajakna sorangan. Ratu Saeba mencutkeun deui Cametina,
tali Cameti langsung melit kana beheung Prabu Kuncala. Cameti Candra Kirana ditongtak satarikna ku Ratu Saeba. Awak Prabu Kuncala ngajaul kaluhur kabawa ku Cameti Candra Kirana. Geura rasakeun ku sia panasna kawah Talaga Getih Kuncala, nepi ka awak si Ajur jadi lebu. Cek Ratu Saebah baringan sakilat ngalungkeun awak Prabu Kuncala ka awang-awang. Les jirim Prabu Kuncala ngaleungit dibalangkeun ka kawah Talaga Getih ku Ratu Saebah. Ratu Saebah gancang nyamperkeun ka Sudira anu keur ngabebengkang tempes-empes. Dedeh teuing jungjunan Kang Sudira, si Banar Asin sesa ngorowot si Neng Ina. Kitu apa nang cek si Rai Dewi mah. Untung kene anjeun teu ngari tangkorekna. Untung kene anjeun teu ngari tangkorekna katibanan Ratu Ning Sidola. Sabab kabeneng kene ku pangawasa Sisit Weling. Urang cageurkeun ku kula, mugi aya pangijabah Allah anu Maha Jembar. Jati waluya mulih ka bihari. Waras walagri ku kersaning Gusti. Hurip ku Nabi, hirup ku Allah. Syahadat pamuka lawang kesampurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitu ceuk Ratu Saebah bari ngibaskeun leungeun katuhuna ka palebah Sudira. Ku kersaning pangeran, awak Sudira anu genghek tutung teh lita deui sapada harita. Kulisi awak Sudira ngulisi lalaunan, panon Sudira rutret nengetan kaayaan didinya kawas aya anu diteangan. Korejat Sudira ngorejat hudang bari ngareng kenek masang kuda-kuda.
Cikiki Ratu Saibah nyikikik seuri kagugu ku polahna Sudira. Sudira ngarenjak ngadenge aya suara awewe nyikikik seuri gigireunana. Ret ka Ratu Saibah, Sudira tangka curing hak. Beungeut Sudira atra barebe awahing ku era ku Ratu Saibah. Nanaunan anjeun Sudira? Itu Kanjeng Ratu, aya mah emok nagi. Saha mah emok teh? Banyak gitunya. Pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tuna ilalakon Sudira teh insyaallah dilajeng deui nya. Aduh aing balelol wae. Cag urang tuna dihanyuang siang, urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.